pajejet ese diberes ke nana aduh Aisyah calung ayah itu narabuh narabuh kemana itu patingkol cea Korea patingkol cea urang teang lelongkang waktos pakepang yu atung urang dongkang sawangan antawis urang jurang sanaos teka papai sanaos teka tina diri yakin manjen surti salira oge sahati Maribaya Marina Tuhan si nyarita jenang asih maranggakan sededehan di Maribaya kuligas nambah kabanan daya-daya bukan tresna sayatan najan angin nuriri datangna arek langgeng manehna neukeun cintana mangkalisana cenah asih itu diri bubu asih nyai pagi makalangan urang lempah dina jero pangimpian Maribaya kuringges ngambang kabanan
teu asimana lumaena bulan ngenteu nakaca kembara gaina hati nangasa bulan ngenteu birasea gaina hati nangasa bulan masih ngangge dina kamalang hate bulan masih ngangge mainan ketinggatina bulan masih ngangge dina kamalang hate bulan masih ngangge mainan ketinggatina. So, biji pada nyukeun lagu naon? Sarbona. Sarbona. Hari cinta hari pokok kemadinya api cinta bulan saksina dan kebisu atau abdi cinta. Sarboan parawan centil asik-asik sampai ditaruh langsung ngiritin sok kesana jalan api cinta dan kebisu tak suambana wow Sarboan parawan centil sampai ditaruh langsung ngiritin sok sana jalan api cinta dan kebisu tak suambana hari cinta hari baba umadinya api cinta bulan sepina naik kebisu entah sumpah terhoyong ningali cisocang encong mata ngenes panggipong liri intel nu kasinaran kerang ngageslan terhoyong nembongkeun kasumpet diri inggih jadi tulang menjadi lire cair
pikiran tapi dalam dikumaha kuring geus aya nu boga desangka anjeun munda rasa cinta padahal kuring tiba heula desangka jadi rasa besarua panjakan kuring geus aya nu boga kuring geus diasih biji awewe gede geus sampe rupa hadir ngajak kau kuring lebih kawani teu bisa cingan saha kumaha daek mantuan dina jasa kahadean pangolokeun manehna sampan daekeun kakuringan sinapun lamun hasil ku saya ente disebar atawa kurang hadiah lamun nyamos artina ente ge bodoh betong apa umani jago kuring kekeh diasih biji awewe deket sampe lupa habis ngajak kau kuringan lebih kawani teu bisa cara ona cingan saha nyokean daek mantuan menjadi jasa kahadean ngajak kau kuringan lebih kawani teu bisa cara ona lamun hasil ku saya ente disebar atawa menang hadiah lamun nyamos artina ente ge bodoh betong apa umani jago lain deui lain deui cucu deui ararate para rusmeri jalan manehna ketemong-temong lemo deui dieu keui ararate muter-muter waktu ngese ngarep-ngarep nu geus jadi sok hayang gerak amprok ditunggu geus saminggu kunaon teu muncul panjang nafasna Aya 2 albuman kan? iya ngaturkeun nuhun cek cap adi hiburan katampi ayayan saya pisan mung perkawis bayaran urang sangakeun ka Allah subhanahu wa taala jadi jangan nih tong hitungan ngawa ye sakcotret sakitrak saketrek sakucurat sacoretna amal ye dicatat usaha jadinya ye tadi ngahina ka di dieu aya catatanana daun lokal tuh cacakan tadi disunatan cacakan tadi hampel lah Kersane lain kuam agungan Allah mah. Nama jujurnya hampura. Cek penonton eta di luhur panggung eta grup calung ti irian di hari deui. aing mah teu kaasep teh cikene yeuh jalma anu ngahina leuwih buating leuwih mulia teh nu ngahina yeuh kita aya padang alam masar pengadilan anu paling mah nyaho siang ge dengkeun sia dengkeun carekanan beungeut na sok carekan yeuh dengkeun Sok carekan naon gitu. lambai didinya ngomong hideung ka urang Heeh. deng Oh aya payu nu mana di pada masa selain lurah penonton ayeuna nyebut hideung ka akang buat teuing akang teh teu bodas atuh jadi pikiran teuing jika nu make penghitam ya batur
saya itu si Akil enak dikotakan ya sabar buating bukan nah itu jadi masalah teuing Woi, hah lu anjing. Teking iya gogok tekenge Ah, kayaknya iya ku babangusna wae najis najis mukuladoh tuh teh najis kali sakali deui bakal aya pengadilan rumahan aya ulah masalah aya kayak di mahkamah Dengikeun. konstitusi maneh dina jam sakitu penting sakitu ngahina kaya yang nikah dicatat ya sekretaris maneh baheula kungsi mau pan maneh mau kungsi mau sakos kaki teh urang mending jadi aing mending boborek teh angkel inti nama ulah silihina model Kang Yayan geus wisan teu kudu diomongkeun urusan mainnya makan. Ai pada kembali kaos kaki dong. ye mending kene mau kaos kaki mending mana si itu pan mau kentang mana disebut bangsa buating kungsi siapa tuh kungsi sia kaos kaki apa sih pemajikan orang balanya di pasar minggu nongeng teh sekali teh tilu kaos neng kemana sih kaos teh duka ada pengake kakas lain balagu kos kaki teh beak ku marmot kulantaran bau jadi digayem beak aya teh pun sebetulna eueuh contoh kaos kaki anu simpen dina meja anu kantong keresek hideung tilu pas dibuka jadi dua Gerak-gerak yang Pak. Klarifikasi aing mah. aduh Namun mau ka bedes teh kongna nya klarifikasi. Ya. Ya, kehela. Jepay sakit nyangkol mana belum? Ya, sia usep tahu kan jajan ka. Abdi mah teu pernah mau kaos kaki. Lamun cang jaya jati ka ku aing paling di figuraan di. kokor Wah, cek Allah kalau sep kade mah jam sakitu tanggal sakitu penting sakitu no maneh usep jam sakitu tanggal sakitu maneh nyokot barang nya tiaya jatika dikunci kunci gemuk kunci cek suku abdi nuleumpangna nya cek leungeun jangan abdi tanu nyanaka teh cek kayut abdi ngarenakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh